Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada salam al-ihtiram dipayun puji miwah syukur urang sami-sami panjatkeun Allah Subhanahu wa ta'ala nu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina ieu waktos marantos nakdirkeun ka jisim kuring biasa silaturahmi sinareng warga masyarakat DKM Nurul Falah. Salawat sinareng salam pamugi salamina urang curah limpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'un tabi'atna, malah mandar masing dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram pengatur waktu penata acara anu kalintang ku jisim kuring lebih hormat, Hadratul Mukarramun para alimil ulama, para sepuh, para guru-guru jisim kuring anu dina ieu waktos. Alhamdulillah sim kuring tiasa silaturahmi sinareng marantena. Mudah-mudahan lungsur doa khusus kanggo jisim kuring dina ieu waktos kanggo ngadugikeun salah sawios atanapi tujuan-tujuan hirup urang sadayana di alam dunia. Hadratul Mukarram aparatur pemerintah desa, warga asik, warga sari anu neme pisan ka urang sadayana masihan sambutan. Mudah-mudahan marantena masing aya dina rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Para sepuh anom sadayana bil khusus nu ngageugeur di ieu DKM mugia urang sadayana ngalangkungan tahlim wa taklim kana sasi diisrokeun sinareng dimi'rajkeunna paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia masing tambih-tambih kabarokahan, masing langkung ningkat dina anggone ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah cuaca dina waktos ieu halodo muncul kurang lemur. Tadi berangkat sim kuring di pagelaran kahujanan bios da anu naroskeun nya bilih hoyong terang. Alhamdulillah dugi ka kersana bumi Syekhna Al Mukarram biasa silaturahmi sinareng urang dieu. Ari nami nama tika pungkur ge tos terang sepuh sadayana margina sim kuring da diageungkeun mah di daerah Cimangu, di daerah Cilimus itu teras. Alhamdulillah janten neme nguping nami nawungkul kapungkur dina ieu waktu sairing takdir Allah Subhanahu wa taala biasa silaturahmi sinareng ieu dia. Mudah-mudahan wasilah barokah silaturahmi urang sadayana masing ngajantenkeun sababiah lungsurna rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna mi'emut kana sasi diisrokeun sinareng dimi'rajkeunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina kanggo urang sadayana asa ngagaduhan sametan dina setiap satahun sakali upami can ngayakeun tahdim kana sasi Isra Mi'rajna Rasulullah. Ngan kacek biasana karuang di pagelaran mah biasana alhamdulillah dina ngayakeun
ta'dim wa takrim nama sok rada sarumanget, namun hikmah dina ngalaksanakeun ta'dim wa takrim terutami urang sadayana ngemban tugas di Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun netepan 5 waktos kadang can nepi kana manah urang sadaya. Sedengkeun upami urang ningali kana uswah, ningal kana contoh kajantenan Isra Mi'rajna Rasulullah, rupina sateuacan mantena diisrokeun sinareng dimi'rajkeun ku Allah teh ngalangkungan sababaraha fase, ngalangkungan sababaraha proses. Ulama nyangemkeun dina sapalihna kitab dina hiji waktos paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju ngalaksanakeun ebog. Mun ceuk urang mah nyangkere itu margi ulemna Rasulullah mah benten sinareng urang manglid, kadang urang mah sok nangkarak bari kerek komo keur mingguan mah geuning sok aya we jelema neangan tihang neangan sisi naon eta teh teu kuat carangkeul cenah hayang nang hunyak der teh kerek sapalihna. Rasul mah upami kulem teh tingkahna waktos harita muddaji'an hale turon miring di rogatan. Di mana eta kulemna teh ingdal bait bisa gigireun Ka'bah Baitullah atanapi aya nu sok disebatkeun hijir Ismail. Lamun urang ningali dina gambar mah dina sajadah atawa dina foto sok aya sagigireun Ka'bah teh nu disebatkeun hijir Ismail anu rupina setengah lingkaran. Naon pangna aya eta riwayatna mah rada panjang wartosna menurutkeun riwayat kapungkur urang Quraisy waktos ngabangun deui Ka'bah Baitullah teu cekap modal saur. Tapi nu janten hikmah kanggo urang sadayana wasilah ayana hijir Ismail dugikakeun upami urang ngalaksanakeun netepan sunat di lebet hijir Ismail padilahna sami sapertos urang netepan di lebet Ka'bah. Janten upami urang dieu jarah ka Masjidil Haram ngalaksanakeun netepan di lebet hijir Ismail padilahna sami sinareng di lebet Ka'bah. Urang mah rakyat upami presiden mah bangsa raja pan aya khusus protokolerna biasa Pak Jokowi mah netepan di lebet Ka'bah. Anapun urang datang ti dieu tukang kuli macul init ka ditu nage ladang ngajual sawah sapalihna maksa hayang netepan di jero Ka'bah meureun di dagor manten ku polisi aya tempatna keur urang mah disebatkeun hijir Ismail netepan di dinya teh padilahna sapertos netepan di lebet Ka'bah netepan sunat mutlak dihapit kedua pameget baina rajulaini dihapit kedua pameget hartosna panginten kulemna paduka Rasul teh di luar. Diperjelas ku ulama kulemna paduka Rasul dugikakeun sinareng nu janten paman sinareng kapiraina disebatkeun Sayyidina Ayeuna Ja'far sanes nuduhkeun kana wenangna urang sadayana kulem di mana-mana sakamar supaya ning kulem teh tiluan ta ieu mah jarakna rengang kulem cacak pameget jeung pameget kantenan upami pameget sinareng istri guer mahram ngahiji di hiji kamar eta mah kacida pisan ulahna malah pancek agama magening ibu bapak hadirin sadayana upami urang tos ngagaduhan murang kali yuswana 10 tahun
mangka kedah dipisahkeun kulem teh tinu janten ibu ramahna teh lain ngahiji wae badag namah meureun singkatna ari geus gede kitu mah aya bapakna pangabutuh teh kinten-kinten rada hese nya ngadagohan budak peureum bisi hanas urang ayeuna boga pagawean jeung inu budak ripek teh budak kalah meletet ulah sapertos kajantenan nepigakeun aya dongeng di pagelaran mah ibu bapak meureun maklum balik di kota sono berenya ke pamajikan pan termasuk rukun sono cek barudak membalik di kota balik di kota tabuh 8 dongkap ka bumi sono kanu janten pun bojo murang kali yuswa 8 tahun waktu sarita meureunnan maklum sono teh ningang ka isuk teh geuh-geuy eta budak kata tangga di beja-beja bengi tadi mah cenah si mamah teh make ninihan si bapak bari ajrut-ajrutan ari batur teh tunggueun puguh deui barakata ke seuri ibu dak mah teu ngartieun samarukna teh sekuat jame meureun teh kikituan padahal meureun olahraga teh disebut tamatak cek agama kedah dipisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihapit kedua pamegeh nu disebatkeun Sayyidina Hamzah nu janten pamana kunyalira anjeun perjuangan Sayyidina Hamzah ngabela paduka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes kanten upami urang takdim ka Rasulullah rupina tanagi emutan termasuk hartabana dina waktos ieu nu dikerahkeun ku urang sadayana kanggo ngagungkeun agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah sanes ala kadar harta sinareng bana dugikakeun nyawa Sayyidina Hamzah dikorbankan kanggo ngabela paduka Rasulullah dina negakeun agamana Allah Subhanahu wa taala. Nah pake kitu pan nyawa mangan hiji-hiji na meureun teu aya serep jalmi nu mikahabah ka Kangjeng Rasul borokakeun hartabana nyawa nu teu aya serepna wani dikorbankeun sigana mun urang rada mikir dua kali komo bebeja kapun bojo heula mah heulaanan cenah bapana tong waka atuh cacakan eta teh nyawa urang malahanan aya tatangga sim kuring mah ibu bapak hadirin ari ceuk salakina cenah inungna engke doma teh geus rada gede ieu ningang bulan Rajab teh urang alungkeun cenah kadinya urang dipake ekah kumaha ceuk pun bojona tong waka cenah bapana can pati gede ari geus gede rek kumaha rek dijual kira-kira berenya eta teh cacakan ngorbankeun sato nyawa doma. Sayyidina Hamzah mah dugikakeun nyawa dikorbankeun nganggo ngabela Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikakeun kenging pangkat ti Allah Subhanahu wa taala disebutkeun asyhadullah upami urang jarah ka Madinah di Uhud di dinya aya maqam Sayyidina Hamzah jarah ka dinya eta teh jalmi nu bebela ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang nuju kulem kitu dongkap malaikat Jibril sinareng malaikat Mikail bahkan diabring ku pirang-pirang malaikat na dongkapan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras ka mana Kangjeng Rasul nuju epok kitu pah tamilu muncek bahasa urang mah dicarana ari dicana kurageman mah bahasa urangna digotong matak tos janten bahasa kanggo di urang lembur mah sok aya disebutkeun gotong royong name ning urang dipapagahan ku aparatur pemerintah bahwa urang kedah gotong royong ngabangun jalan hari ka jalan mah pan meureun anjing ge nincaknya badog nincak kadinya nurek judi nincak loba manfaat kadang-kadang ka masjid mah pan henteu meureun nya komo di pager taya hadirin sadaya saparantosna kitu bicarana paduka Rasul ka mana ka sagedengeun sumur Jamjam bahasana di dinya pastalqahu teras ditangkarakeun wasaqo sadrahu min sakrati nahri ilal asfalil batni teras paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah
tina sahanapeun ayeuna genggerongna tadi tina tengokna ilal asfalil batni dugikakeun hanapeun udelna paduka Rasul. Naon pangna dibelah itu maksud sinareng tujuan rek dibersihan manah. Ta ieu mangrupakeun satu uswah, satu contoh kanggo urang sadayana margi dina kajantenan Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana ta'limu lil ummah, pelajaran atanapi didikan kanggo urang sadayana kana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari ngaran pelajaran mapan urang teh nya biasana kaluang kebo mah cilaka teh jengkang nya kaluang muning kapungkur da nama kolektornya di dia tos kolektor biasanya sok dicepretan geuning sok dicepretan ari malajar sok digebugan. Alhamdulillah nembe ka kuping ku simkuring tersana abah di Parabon disebut nate ka pagelaran mah palu muda itu palu muda. Alhamdulillah tarik simkuring tepat timu tarik lain teh hayang itu hayang nurutan dicepret wayahna we janten dina Isra Mi'rajna Rasulullah urang ngayakeun takdim sapertos kieu kedah tiasa nyonak picontoheun kanggo urang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaluarkeun manahna dibersihan manahna dugikakeun 3 kali ngawasuh dugikakeun disareatkeun kanggo urang sadayana saupami abdas disunatkeun ngalaksanakeun abdas dina nu diusap dina anu diwasuh teh sunat tiluang sulan upami caina normal aya upami teu aya mah cekap we sakali teu aya pisan mah komo tiasa digentosan ku tayamum itu ulah teu salat kan. Kadang-kadang pan urang sok begah ningnya nyaritakeun bab tayamum di masjid naon sababna da seueur cai di urang nu seug padahal upami urang ningali kana tareh-tareh para alim para ulama saurna mungkin urang bakal dilana halodo nu kacida panjangna tinangtosna kanggo kaimanan jalmi anu lemah sigana eueuh cai mah daripada salatna mending keneh teu salat. Subhanallah pan kanggo urang sadayana ta ieu agama tos nyiapkeun dugikakeun tiasa ku tanu 3 kali disyariatkeun dina agama urang sadayana sunat ngawasuh panangan 3 kali ngawasuh pamunteut 3 kali sampean 3 kali jeung nu sanes-sanesna. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikakeun manahna 3 kali diwasuh. Naon margina make ditujukeun manah? Margina inna bil jasad saur Kangjeng Rasul saestuna dina jasad manusia teh di urang teh aya hiji getih kimpo anu disebutkeun hate teh ya. Fa iza salahat di mana-mana beres hatena eta jelma salahat sairu jasad mangka bakal beres sakabeh jasadna. Jadi jelema mah gumantung hatena sagala rupa ge ibu ayah hatena. Lamun teh mah urang geuninganan mesek ayeuna awi pan aya hatean di jero tangkal cau ayah hatean malah lamun teh mah ibu dicarekan ku tatangga nepikakeun dibebeungeut dicecungur da kitu geuningnya inyarekan makanan nu aya dina pameunteut we tangkurak sia beungeut sia cungur sia paling kalalaki sok aya nyebutkeun kehead sia aya ka awewe sok aya tarenya aya nyebutkeun eta na ge parabotna disebutkeun pameunteut seseueurna nuduhkeun kana kahormatan upami urang diseuselan ku batu dugikakeun ayeuna seep lak-lak dasar tai ka ngora-ngora nu nyeri lain pameunteut padahal nu disebutan pameunteut wungkul tapi nu nyeri nama hate
malah kamari mah aya budak duh cenah urang mah dicarekan ku si Uwa dikakeun nyeri cenah hate urang eta teh naon nuduhkeun yen ieu peryogi nak manah urang sadaya. Teras deui upami urang sadayana misalkan teh misalkan keur waktos anu ngagaduhan kabagoh ngagaduhan kakasih ngagaduhan papacangan disebutna teh kakasih hati hatena. Teras deui lamun urang misalkan teh mah ka kota ai alayna mah alhamdulillah jalan di warung awi dugi kakeun ka Sukanagara teh lancar. Upami jalur pagelaran mah sepuh masih keneh aya nu butut margi ti pagelara di Sukanagara ka pagelaran ngalangkungan hiji daerah nu lawan longsor aya nami cadas hideung dirinya gede cadasna hideung aya plang didinya kantenan musim hujan sapertos ayeuna bahasana eta plang hati-hati lawan longsor cenah bahasana. Jadi di wartosan teh hatena lain sukuna lain panona tapi hatena manusia ieu teh nuduhkeun kana naon nuduhkeun kana pentingna kana peryogi na manah urang sadaya. Enten di mana beres manah urang sadayana insyaallah sagala rupi tingkah pola laku lampah urang sadayana bakal beres. Kunaon cenah euy menang nangkep tuur ya kuleungeun cenah nangkep tuur lain maksudna taya kabingung heueuh cenah nyatakeun keur marung kawut hate teh hutang ka ditu ka dieu rek cenah kamari geus aya nu nagih pan beda nya kondisi jelema teh tiasa katingali tina pamunteunna teh matak ad-dhahir mir'atu batin cek sapaehna nyebatkeun ari dhahir teh mangrupakeun gambaranna jeroan. Jadi tiasa katingali pamunteu jelema lamun keur bungah mapan sumeringah rada katingalina ge marah mai behbar. Tapi benten upami jalmi keur loba kabingung marung kawut muruku sunu we ka ditu. Omong tasing hati-hati para bapak mun katingali ibu-ibu rada muruku sunu tanya hayang naon indungna hayang emas hayang kongkorong hayang geulang ieu teh. Saja jauheun jeung si ibu teh ceumeureunnya nikakeun nawaran kitu. Ieu peryogi na manah urang sadaya. Naon margi napang na manah Rasulullah SAW dibersihan sehingga keur ngajantenkeun contoh kanggo urang sadaya margi dina manah teh eta teh aya disebutkeun qadus syaiton atanapi kanangna setan sayangna setan gikakeun Allah misalnya dina Al-Qur'an alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas anu sok nyangkirup dina manah urang nu matak ngamangmangkeun kana kahirupan urang teh aya di golongan setan teh minal jinnati oge aya wan nasi di golongan manusia nu ngagoda ka urang matak jalmi teh jalmi dugikakeun sababaraha fase nu napal dina sifat jalmi teh aya opat aya sifat syaitoniyah aya sifat hayawaniyah oge aya sifat insaniyah aya sifat al-muluk iraha napalna sifat syaitoniyah napalna sifat syaitoniyah mah tina waktos yuswa urang sadayana orok sok murang kali simkuring ngagaduhan murang kali nama yuswa 2,5 tahun eta mah ngaganggu waktu sholat komo menikakeun sok bingung pagawean can dikeureut ngahaja sok aya barudak tititah nyekelan saurang cekelan heula cing teh euy rarangeuteyan teh mah itu ieu pan kitu kahayang inungna rek salat dibedol teh eta teh disebutkeun sifat syaitoniyah ngaganggu jeung ngaganggu ta eta sifat syaitoniyah lamun seg napalna parat nepi ka kolot pan picilakaun beres ayeuna sifat syaitoniyah digentos ku sifat hayawaniyah iraha sifat hayawaniyah biasana sateu acan balik napalna sifat syaitoniyah dimimiti tamyiz matak urang emut upami kapungkur barang tuang teh banyak keur murang kalimat tara inget ka babaturan asal sebuh sorangan teh malah sapusim kuring mah ngagaduhan saderek teh ibu bapak hadirin sadayana 5
waktos bilatung dulang teh ku sepuh mun meser asin genep siki teh ditek-tekan gitu nu huluna nu buntutna atak sepuh kapungkur mah upami ka urang miwarang tuang teh teu meunang luak liuk geuning nya kudu tungkul naon sababna deungeunna saeutik dibagi-bagi bisi sisirikan si eta ke bagian huluna sia ke bagian buntutna datos di alas kan dihancenganan ta bagian maneh pancen nu piring beureum mun teh cara ayeuna kumaha ayeuna pan ayeuna mah kokot serangan geuning nyarokot budak nu kapungkur kumaha sapertos kitu margi sifat hayawaniyahna nuju urang sadayana nuju murang kalih napal di dasar urang ta ieu sifat hayawaniyah saupami napal sabada balik bahkan nepikakeun ka kolot wah picilaka teu saeutik jelema akibat sifat hayawaniyahna teu dileungitkeun tina diri teu dibersihan tina hatena dek jadi pejabat da sifat hayawaniyahna teu dipikeun teh sagala dihuapkeun aya duit aspal dihuapkeun duit ngecor jalan dileg-leg kita mah di ditu meureun goreng sangka kira-kira mah nya urang padahal batur teh boborot panang kene da eta mah geus jadi rahasia umum ieu nya ibu bapak hadirin sadayana malah kamari simkuring dipanggil ke ketua DKM jang ka dieu cenah tas Isa aya naon wayahna cenah pangdugikeun ka masyarakat wayahna kudu make masker ceuk simkuring hegae nepikeun mah boborokat titah make masker masing titah make helm oge hegae kanggo masker cenah urang teh jumaahan teh sosialisasikeun ti simkuring hegae tiap ukur make masker naon hesena nya Pak itu anggo masker ku urang terus naon deui cing teh umah leungeun biasa cing teh osok rek kamar sigit sok warudu heula ngumah leungeun urang malah disunatkeun kokocok heula ti luang sulan Allahumma fad yadaya anjami ma'asika kuliha ning aya doana nya Gusti raksa ieu panangan abdi tina sakabeh maksiat tina sakabeh doraka ka Gusti tak eta doa sapaina ulama aya nu nganggo aya nu henteu eta teh naon tujuanna bisi ieu leungeun urang dipake maksiat ka Allah teu sakedikeun pan radang leungeun teh maksiat teh nya omo simkuring kapungkur zaman santri nuju hawal teh paseseret anu rada poek teh leuna naon kaditu kadieu leungeun teh itu guru munggara mangana teh antenan kapungkur maka pungkur mun aya layar tancap pan poek can pati aya listrik geuning nya ngahaja we ngadomel dianggap maksiat urang mah samet kitu meureun nya komo lamun teh mah urang dikersakeun jadi pejabat kumaha mun nyopat aduh kamari pisan kamari ting salah ngitung ting salah naon eta aya numere aya 6 juta salah namahan nolna hiji jadi 20 juta leuwih cing teh ka mana sabaraha duitna eueuh akibat naon teh akibat panangan matak digakeun sur paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salimal muslim ma ayyul muslim afdal jalmi muslim nupang utamina ya Rasulullah nu sapertos kumaha nyaeta jalmi anu tiasa salamet tina pananganna jeung tina lisanna teu sakedikeun ieu panangan urang matak nganyerikeun kana hate batu teu sakedikeun ieu panangan urang matak ngazolim ka batu cuci tangan cenah teh ka masjid gitu alhamdulillah cek urang teh osok urang mah di maskerkeun wae osok dicuci leungeun osok nganu katilu rada berat teh jumaahan kudu carang cenah teh aduh cing teh kos pare ku beurit atuh ieu mah leuheung kanu getos geuna rada maksanya nu getos najankeun kanu kedua mah manehna bakal mikir ti ieu mah keneh aing jumaahan kudu carang cacakan kerep ge kamari geus teu kabagian teh di tukang komo mun dicarangkeun aing moal ini jumaah anu teu getol mah kira-kira sapertos kitu gitu kabeneran pisan ku dicakraan cenah masjid ulah salat teh di dinya carang kitu nya kudu paangang-angang social distancing disebutna padahal Rasul mah ti kapungkurkeun ngajarkeun ka urang sadayana urang teh kedah jaga jarak jeung saha mun pamaget sinareng istri guer mahram wayahna boborokakeun nepikeun paadek ngobrolna wae nu kinten-kinten manak narikana birahi kan maksiat disebut kapungkur ceuk Rasul ayeuna urang lalaki jeung lalaki kudu jauh sedengkeun
rumusna dina urusan Islam teh bahkan cek urang Sunda ge urang teh kudu gotong royong bahasana paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan ayeuna kudu dijauhkeun tah palebah dieu mah urang sing boga pesak dua Bapak hadirin sadayana keun urusan panyakit da eta mah tos ku Allah Subhanahu wa taala dilungsurkeun pan dua rupa geuning cek Rasul disebutkeun panyakit teh bisa wa ieu panyakit dilungsurkeun ku Allah secara langsung au azabin atau ia mangrupikeun adab di Allah Subhanahu wa taala ladang naon make Allah nurunkeun adab dina ladang pamaksiatan manusia nu merajalela sehingga keun Allah ngalungsurkeun adab ari adab ari balahi di mana geus dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala moal dipilihan ida nazala bala ya ummu ala soleh wa toleh di mana tos lungsur balahi ti Allah tinangtosna bakal kabagian nu bager nu badeurna nu soleh nu teu solehna sadaya bakal kabagian urusan balah kukulunu moal nu teu kabagian meureun moal kukulunu sugan ku balahi nya beda jeung teu kabagian bansosna aya nu kukulunu pan si eta deui cenah kabagian uing mah kaliwat jeung kaliwat teh di dieu mah alhamdulillah meureun nya kabagian sadayana itu didata sadayana nikakeun aya dana covid khusus kanggo bantosan urang sadaya da ieu teh bakal kabagian au azabin atana pimangrupikeun azab di Allah Subhanahu wa taala ladang naon di mana-mana urang ningali kana sapalihna ayat Allah di mana jalmi geus teu daek syukuran kana nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah nyangemkeun inna azabil lasyadid maka Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun adab ya urang sing sadar ibu bapak hadirin sadaya panyakit anu merajalela cek batur panyakit anu matak ngahesekeun kana sendi-sendi ekonomi sendi-sendi ibadah malahan nikakeun urang sadayana negakeun syiar Islam sapertos kieu dibatasi kamari sim kuring ngulem mubalik ditaros ku pratesa teh di mana cenah ngulemu balik acing teh deukeut teh dinya bisi cenah di jauh di kota pesenan mun bisa mah batalkeun atawa cenah sina mawa surat rapid test di dituna bisi mawa panyakit cenah sedengkeun cek rumus Islam mah ibu bapak hadirin sadayana upami urang kadongkapan tamu teh lain mawa panyakit tapi mawa berkah datang semah pan ayeuna mah tibalik sasalaman ulah salat kudu jauh-jauh geus dibalik deui semah ulah komo di Jakarta ti ditu ti dieu sok sanajan anak niat narek jarah ka indung bapana kade teu meunang tos dibalik di zaman ayeuna ieu urang sing waspada bisi ieu tujuan umat-umat non muslim keur ngahancurkeun agama urang sadaya urang insyaallah wasilah barokah urang ijtima atanapi kempel ta'dim ka paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugia urang sadaya masing diraksa ku Allah oge eta panyawat masing engal-engal diilangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan ari modelna samodel kitu mah ceuk sim kuring eta panyakit teh moal eueuh da urusan sales mah tiba heula ge aya urusan nyeri genggerong aya tiba heula ngan kacek ngaranna diganti itu aya ngaran diganti mah hese ngaleungitkeun engke ganti deui jeung di ngaromongna pan kieu geuning dina TV ge di tengah pandemi cenah mangkaning aya teh geus sataun urang teh nya dugi ka waktos ayeuna teh mangkaning karek tengahna urang ka ditu setengah deui kira-kira kahayang teh sisi pandemi atuh kumaha nya ngarah tereh beresan ka ditu si covid teh da ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wihkeun deui janten aya disebutkeun ayeuna sifat hayawannya teu inget kata tangga teu inget kabaraya teu inget kadulur tinggal sato mah pan asal sebut sorangan lamun hayam nyatuan sugan inget ka kabogohna dah henteu inget ka anakna pan henteu asal sebut sorangan aya deui napal di manusia teh disebut sifat insaniyah sifat kamanusiaan makana lamun aya jelema budak kadek tunggal teungel sumawana nepi ka keun maehan eta jelema eueuh pri kamanusiaanana cenah kabatur mereka telenges itu eta teh sifat insaniahna nuju teh tadi namanah urang sadayana
sifat-sifat syaitonnya, sifat-sifat hayawannya saupami ku urang teu dikoreksi, saupami ku urang sadayana teu dibuka ngalangkungan Isra Mi'rajna Rasulullah SAW, da Rasul ge sateu acan ngalaksanakeun perjalanan Isra Mi'raj, sateu acan nyumpi tugas di Allah Subhanahu wa taala, manahna dibersihan, bahkan saparantosna dibersihan dugikakeun dipinuhan ku opat rupa diantawisna hiji dipinuhanana ku hilim. Naon hilim teh? Muncek bahasa urang Sunda mah disebutna teh laer aisan. Laer aisan hampuraan henteu heuras henteu kereng. Pan sok aya jelema teh nu heuras nya heuras. Tak paduka Rasul ka Allah Subhanahu wa taala, lau kunta faddan ghalidul qalbi lau faddu min khalik. Lamun ceuk anjeun Muhammad heuras hate, lamun ceuk anjeun Muhammad kereng hate, lau faddu min khalik, pasti para sahabat moal darekeun deukeut jeung maraneh, pasti malabur. Ketak upami urang dikeresakeun janten pimpinan mun teh mah jadi RT jadi RW atawa jadi kiai, dugikakeun urang kedah aya sifat hilimna paduka Rasulullah SAW nu napal dina manah urang, mingpin di rumah tangga kitu keneh. Dalamun ceuk aya sifat hilimah lau faddu min khalik, bakal karabur masyarakat. Kadang-kadang teresep cenah ajengan teh euy dekah kereng cenah kumaha sorangan marak kedaweng boga ustad teh. Di pagelaran mah ka kiai itu nyebutna teh ustad, beda jeung di dia jadi masuk aya ajengan kiai nya itu mah hampir rata ustad. Alah nu make kopiah make surban disebutna teh ustad, bari geus rada hese teh tenangan ustad teh teh hese. Naon margina nu masantrenna geus rada hese, ada hese sanes kanten. Insyaallah ai di dieu mah dameureun caket ka pasantren seueur ayeuna generasi penerus najankeun di lemur sim kuring mah ibu bapak hadirin sadayana waktos ieu sanes agul panginten rada capek lulumpatan enten tina samingon teh ukur upami telepat panginten berdua wengi di bumi teh kudu ngamprake hayo kaungal DKM ka ditu meureun eueuh kiaian mah teh kitu ge kinten-kinten nya. Alhamdulillah tayeu tos daya para ulama malah nume pisan urang sadayana ngeun kengeng berita pakar sahabit itu para alim para ulama tos dicaranakan dipayun ku Allah Subhanahu wa taala. Mun diibaratkeun mah diibaratkeun mun urang ngabedahkeun ai lauk bibit nu biasana sok dipisahkeun heula ti heula dicokot na ge nya nu baradag mah kumaha cecere bangsa nu kitu asin bangsa orai kadut nu kitu mangke we disakalikeun kana kuluwung ka ditu jeung leutak. Ya naudzubillah bilih urang sadayana kitu nya dina waktos ieu kanggo mempelajari diri ngalangkungan hikmah dina Isra Mi'rajna Rasulullah SAW sehingga Rasul dipinuhan ku rasa hilim. Nomor kaduana Rasul manahna dipinuhan ku ilmu. Taya peryogi kanggo urang sadayana ngalangkungan ta'dim wa takrim kana Isra Mi'rajna Rasulullah SAW anu tujuanna ta'limu lil ummah kanggo mempelajari atanapi ngadidik urang sadayana dina pirang-pirang berbagai kahirupan nu intina dicanak tina ladang ngalaksanakeun tepat enten intina mungkin bakal dilungsuran ku Allah Subhanahu wa taala tina ta'lim eta tina ta'lim aya Allah Subhanahu wa taala nugaskeun ka Kangjeng Rasul sinareng ka umatna ngalaksanakeun tepat. Ngalaksanakeun tepan eta dicontohan ku pirang-pirang malaikat Allah aya nu ruku aya nu sujud sehindakeun waktu subuh begitu Rasulullah SAW uih ngalaksanakeun Isra Mi'raj subuh nu eta mah teu diwajibkeun kanggo urang sadayana ngalaksanakeun tepan. Naon sababna di adami ilmi ku sabab urang teu acan terang kana praktek salat. Makana saur Rasul sallu kama ra'aitum usolli, sok aranjeun salat kama ra'aitum usolli seperti kumaha kami ngalaksanakeun salat. Ari urang penak sareng Kangjeng Rasul bujang-bujang para sahabat itu keneh urang teterang nu penak sareng Kangjeng Rasul para sahabat nu penak sareng para sahabat para tabi'un
nu penak sareng para tabiun atba'u tabiun termasuk ulama-ulama saleh, ulama-ulama saleh. Di mana atuh urang terang ti guru urang deui ka ditu matak tasalsul teras bisi di zaman kiwari sok aya jelema teh mari kita kembali kepada Quran dan sunnah, balik karena Quran jeung sunnah, dituncal sahabat, dituncal salafus saleh, dituncal para ayeuna tabiun atba'u tabiun rek bisa nepi kumaha urang ka Kangjeng Rasul. Makana urang mah turut gene sakumaha atikan didikan para alimil ulama utamina anu aya di lemur urang sadayana. Da sami meureun kitabna mah eta-eta keneh malah tos disetting kanggo urang Indonesia mah urang Indonesia anu madhabna kaseueuran madhab Imam Syafi'i margina urang nu diaosna ge madhab eta napi kitab-kitab fikih Imam karangan Imam Syafi'i. Benten sinarang kitab-kitab fikih Imam Maliki, Imam Hanafi jeung nu sanes-sanesna. Matak tong aneh upami urang sadana jarah ka Mekah hek batu teh salat teh bari gagaro itu ieu kaditu kadi tong aneh da benten madhabna. Itu upami madhab Imam Syafi'i pan putrat ketret kaditu kadi 3 kali robahan teh pan batal salat teh. Cek imam madhab anu sanes mah aya nu nyebatkeun teu batal. Mun kirining HP disada urang Mekah mah pan dicabut HP teh henteu mah ditingali heula mun SMS teh pareuman asupkeun deui. Cek madhab Imam Syafi'i mah eta teh kitu teh batal. Ta urang mah disetting dicana ku para alim ulama eta ilmu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggakeun dididikeun kanggo urang sadayana dina ladang ngalaksanakeun Isra Mi'raj tugas kanggo urang sadayana ngalaksanakeun netepan nu 5 waktu. Naon margina sabab salat teh penting. Kadang-kadang jalmi ayeuna sok dibalik. Lain salat penting tapi nu penting salat. Geus beres cenah salat beres lah saharampang salat ieu. Eta mah lain salat penting tapi penting salat. Asal salat di tengah jalan teu diraksa najisna itu ieu eta mah disebutna nu penting salat. Lain salat nu penting. Teu ditingali adab-adabanana. Teu ditingali misalkan temah cerak praktek wudu jeung nu sanes-sanesna sehinggakeun upami urang ningali kana falsafah wudu ihlaanan ibu bapak hadirin sadaya jalmi upami urang abdas bisa batal eta abdas urang teh salah sawiosna bizawalil akli ku leungit akal. Aya leungit akal rupa-rupa jelema aya nu ku sabab sare leungit akal sare kan urang teu emutnya aya jalmi emut teh sim kuring malam Jumaah ringtas di mana eta jelema itu balik ka bumina cenah bejana cek maehna aya nu leweh di imah teu tulus tah asup ka bumina teh kalah lumpat ka muih sim kuring pangriksakeun cenah jang aya nu leweh di imah teh terus sing teh kumaha tewak kumaha teh karungan lain cenah kali teu riksakeun ka sampak teh teu aya daya ucing-ucing acan di imahna itu. Terus gitu cek sim kuring sok ena masuk ka dieu lah sok gradug sare nepi ka subuh malah kaberangan ku salat subuh tah beureun teu ingeteun nya kulantaran naon akal tak urang hirup di alam dunia ulah nepi ka akal urang akal sehat manusia ulah nikakeun deui sedengkeun jalmi nu ngabogaan akal sehat turut tumut kana parentah Allah ngajauhan kana larangan Allah mun kana nikmat Allah di pirang-pirang nikmat Allah disyukuran eta jalmi nu boga akal. Di mana jalmi geus leungit akalna bakal jauh tina taqarrub ka Allah, jauh kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta salah sabios filsafah atanapi ajaran aturan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu periogina ilmu. Makana mangga sok urang sadayana pinuhan majlis-majlis madrasah naon minimal urang ditabaruk Allah ngalungsurkeun berkah ka hiji tempat nu dicarioskeun jenengan Kangjeng Rasul di hiji tempat nu diagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul selalu diagungkeun namina wa rafa'na laka dzikrak sur Allah Subhanahu wa taala kami bakal ngaluhurkeun kana jenengan anjeun Muhammad. Kan urang geus terang sadarang Kangjeng Rasul ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasul malah name pangintennya dipingpin isol hadiah
kersana al habib mudah-mudahan kaberkahana masing lungsur ka urang sadayana ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin margin magaduhan berkah lintang ti Allah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh insyaallah upami urang kakelompokkeun jalmi-jalmi anu soleh insyaallah bakal dilungsuran kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala naon disebutkeun soleh teh alladzi ya'tuna bihuquqillahi wa bihuquqi ibadihi jalmi nu tiasa nyumponan kana hak-hak Allah jeung kana hak-hak abdina Allah subhanahu wa ta'ala ya hikmah atana pisapalihna ladang Isra Mi'rajna Rasulullah SAW teh Rasul sataacan ngalaksanakeun Isra Mi'raj dipinuhan heula ku ilmu periogina ilmu urang sadayana nggoni ngalaksanakeun ibadah ulah asal salat tapi urang penting salat margi sendi-sendi kahirupan urang sadaya aya dina salat upami urang ningali kana takbiratul ihram ningali kana ruku ningali kana sujud untayan salat dimiti aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim ieu sadayana aya filosofi kahirupan urang sadayana di alam dunia makana di mana-mana beres salatna insyaallah jalmi bakal beres sadara amalnya bahkan dina sapalihna katerangan dina sapalihna ayat Allah subhanahu wa ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar saestuna salat teh tiasa ngahalangan tiasa ngabenteng kanggo urang sadayana dina perbuatan fahsya sinareng munkar teras deui salat teh kanggo pameget mah sunat diberjamaahkeun aya berjamaah cekape aya imam hiji aya makmum hiji bahkan dugikakeun urang sadayana kedah terang karena gerak-gerikna si imam upami urang ngalaksanakeun tepan berjamaah upami urang sadayana terang yen imam salatna batal mangka kanggo urang lamun sig nuturkeun imam anu batal maka batal salat urang jadi mun ceuk urang teh imam teh batal katingali oratna urang teh diwartosan atanapi kadenge bi teh sora hitut imam teh atanapi teu bener euy maca Fatihahna imam teu jadi berarti maca Fatihahna terus urang teh nuturkeun jadi batal eta aturan salah sabiosna dina terekat atanapi perjalanan ngalaksanakeun berjamaah ieu salat priyogi kanggo urang sadayana ladang Isra Mi'raj anu dicana ku Kangjeng Rasul kewajiban kanggo urang sadayana teh nyaeta salat dina salat priyogi ilmu makana Rasulullah SAW sataacan ngalaksanakeun Isra Mi'raj dipinuhan heula ku ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala dugikakeun alam nasyrah laka sadrak sur Allah kami tos ngalegakeun kami tos minterkeun kami tos ayeuna ngalegakeun kana manahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngalangkungan perjalanan Isra Mi'rajna Rasulullah SAW sanes hartos Kangjeng Rasul sataacan teu pinter teu bersih manahna tapi ieu tujuanna tadi teh ta'limul lil ummah maka kanggo urang sadayana hikmahna dina ladang Isra Mi'raj Rasulullah mugia urang masing tiasa mersihan manah urang sadayana dina penyakit belik pan sok aya jelema teh geuninnya belikan teu kaop digeureuh-geureuh sok kunung sok aya oge jelema teh anu sok hayang pupujieun jelema teh disebutna hubul mahmadah kudu disebut bos we katarek duitna teh biji disebut babe pun masuk aya babe aya juragan aya namangan ampir rata-rata ka mana-mana ge ampir abah wae namanya ka incu teh ngaabah geuning sok aya jami teh sok hayang dipuji we nepikeun kemung ayeuna irungna oge teh ieu salah sawieu sifat atanapi panyakit napal dina manah urang sadaya aya disebutkeun hubul jah naon hubul jah teh resep neangan pangkat jeung jabatan ayeuna mah rada tebih kenehnya kana usum pilkada lebih tuluy dia ayeuna bupati beres urang kamari pilkades di simkuring mah kamari geus beres masih keneh panjang 5 tahun da eta sok lucu pan usum kitu teh geuning ka kiai teh ka kiai sok kana deuketan nya hayang didoakeun bahasana beh dituna hayang didukung beh dituna deui hayang dicolok meureunana
jadi colok matana ting naonana teh yang didukung ngadeureuketan ari ayeuna der model kieu kiai rek ngayakeun takdim wa takrim kana Isra Mi'raj kana rarese teh ngajarkeun teh tong bebeja ka uing cenah uingna bisi disangsi gitu teu bisaeun mere surat izin teh mangkaning upami urang ningali kana mayoritas di Indonesia urang teh umat muslim terbesar logikakeun langkung ti 80%. Tapi seakan-akan orang hidup di Indonesia itu seperti minoritas teu aya tanagaan teu ieu teh naon berarti jiwa sosial jiwa berjamaah urang jiwa persatuan urang sadayana tos lemah tina akibat naon akibatna salah sawes pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana jalmi geus teu ngawaro kana aturan Allah Subhanahu wa taala yusallitu alaihim aduhum mangka Allah bakal ngalindih ku pirang-pirang musuhna kata jalmi sok sanajan batur saeutik jumlahna tapi bakal bisa ngelehkeun urang ku akibat teu aya persatuan jeung kesatuan karena sok alangkungan para masaih alangkungan para habaib wadahna bade wadah naon wae nu penting kanggo ngahijikeun urang sadayana baik jamaah shalawat jamaah naon bae mudah-mudahan masih ngajantenkeun kagiatan kang urang sadayana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu urang ulah bercerai-berai ulah patetebih utami tatangi jeung tatangi baraya jeung baraya kiai jeung kiai kadang-kadang sok aya pagesek mah geuningnya dumeh meureun kiai ieu mah dibere hulu doma nu ieu henteu jadi amekeun ban sapalihna mah kabagean tahlil si ieu mun teh mah kabagean jatah tahlil ieu henteu taksim kuring sok di hampir pola ti dieu we ti dieu nya guru ti palihan dia sok digilirkeun tahlilan teh mun aya kiai limaan sok sapoe sewange alah kabagean udud setengah bungkus depan puguh beurnya depan sok dibedakeun hingga kiai mah beda jeung ai ka masyarakat bari dialungkeun atawa dina gelas ininya najankeun dina gelas budak santri mah pan dikokod kabeh jeung gelas-gelasna gitu deh ada kopi presko teh atau ABC plus disebut teh kopi tahlil di pagelaran itu teh mesti aneh para siganan kadenya alhamdulillah ya mudah-mudahan urang sing tiasa berpegang teguh karena agama Allah Subhanahu wa taala alayan ngahijikeun kakiatan urang sadayana sok sanaos upami ningali kana ilmu mah kana ilmu urang teh panginten teu butitina acan sugane aya dihiji-hijikeun mah nya pada ngadukung ieu urang apal ieu nu ieu apal ieu di mana-mana dihijikeun insyaallah bakal janten kakiatan anu agung karena jami'a wala tafarraqu tong bercerai-berai makana mun ceuk batur salat kudu jauh-jauh lah teu di waro ceuk sim kuring makana dek ditewak oge itu mah tak kamar ge sakaliane ngawangkong moal dek hayang nyaho cing naon sangsina naon hukumanana cing teh lamun salat dek pajauh-jauh dikitukeun teu aya cenah bejana 100.000 tong 100.000 cing teh 100 juta mun boga mah rek dibayar kan 100.000 ge da teu boga dek moal dibayar gitu atau cing teh mun dek ditutup masjidna heug wae ditutup masjidna naon hesena kari mukakeun deui beurnya kari dibukakeun eta ya hadirin sadayana urang sadayana sing waspada sing hati-hati sabab musuh-musuh Islam patokan udang dina Al-Quran walang tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi millatahum mualdaikeun anut batur mualdaikeun ridho batur ka urang-urang Islam sehingga keun urang kudu turut tumut kana aturan maranehanana jadi urang teh kudu nuturkeun ka ditu sagala rupa teh ai mimitina biasana sok dicocokkanana teh nu galede heula tak enak vaksin geuning ti ditu heula ti luhur heula pertama Pak Presiden Jokowi poe Rebo ting Rebo nu mana poho deui vaksin di tim kesehatan oke beh dieuna cenah bangsa PNS nu kitu tuluy ka ketua DKM tuluy di ka mah kiaina ai masyarakat geus ditikung kitu rek kumaha coba aya hadirin sing waspada urang nuturkeun kana aturan ngaco aturan anu teu kaharti ceuk akal urang arti pan urang teh ngaduhan akal ya akal goriji ya akal kasbi rupina cek akal goriji teu akal kasbi asa tepati asup kana sirah urang sok sanajan ieu vaksin teh geus halal ting halal liber ting halal kumaha tak kita divaksin teh melalui nomor nomor induk urang sadayana matak rek bengka ditu bengka dige kanyahoan urang
daya barcode-na kita didinya teh kumaha atuh urang divaksinnya kunaon deui itu udah urusan maot mah kurang sadayana da eta teh dijieun dalil ku manehanana dijieun dalil kurang dijieun dalil cuk manehanana sok divaksin terus kumaha urusan maotna belakangan pan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu cuk manehanana cek urang aing moal divaksin atuh aya argumen kitu mah da inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin teh eta mah akal kasbi sarua kabeh ge dalilna eta keneh cek batur sok divaksin da maot mah urusan pangeran cek urang moal divaksin deh kah naon sababna da maot mah urusan pangeran eta teu kudu aya hukuman sabenerna cek urang nu bodoh ngan batur pan leuwih pinter ti urang itu leuwih pinter ti urang metak dina pada waktosna mun teh urang daripada barabe daripada ayeuna urang ngahambat kana ngalaksanakeun syariat Islam ngalaksanakeun syiar Islam komo nikakeun matak ngahalangan kana jumaahan mah ibadah arek divaksinnya kena atuh leg hade jeung botol-botolna nya kurang itu penta teh hadirin sadaya kade urang sing waspada akhir zaman teh ayeuna sanes masa depan deui tapi urang teh tos di depan itu tos di depan kari nungguhan naon deui tareh Rasulullah disaurkeun ku Rasulullah SAW rupina ku urang tos kasorang sadayana hari naon deui dicaritakeun pan kapungkur mah urang nguping ti sepuh kapungkur yeuh engke mah ti Cianjur ka Sinang barang teh nok teh bakal ngagorolong cek ulang piraku deui emak meureun bitu disukeun karaoke oke pan eta mah diwahonan geuringnya malah make dibagikeun sagarupa eta mah kalemur ge nepi ning opat sewang ibu-ibu teh cikruh cek tukang warung aduh aing mah naok dibagi kieu mah atuh aing meuli 2 kilo teh teu payu sabulan da baru naok najankeun urang lemur atuh pan naok hiji teh geuning make tarigu ka itu diasupkeun kana naon kana katel bari digoang-geong ka itu aduh nikeun siga plastik ka ditu nanti itu kapungkur eta mah sanes deui nya usum aya hadirin sadaya sing waspada sing hati-hati wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kadang sim kuring sok sedih para alim para ulama para sepuh tos daraya sim kuring ge beureunan ala kadarna itu kieu geus nasib geus bagean da urusan ngaji mah cara batur teu timu lamun cau teh mah teu atah-atah acan itu da inu asak nu sok amis teh nya mata kapunten ka sadayana mun teh mah penyampaian sim kuring kurang amis da teu asak apa teu asak cau atah bari ngorapannya boborokan nepi ka asak dilantak hese mun kitu geus rada kolot meusan nya sok sanajan di atah mah kesed euy eno pesekan we bisa dilantak kadi rada genah di daharna Ibnu Romegang mah piraku ini pake coel sambal kadi teu na pan kesed pilih mun teh mah ilmiah sim kuring teu amis teu cara lantak da rumaos sim kuring mah teu megang acangan ieu mah merentos bagian we tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala seueur guru-guru sim kuring masuk Kang Ajengan Anom da teu Cipijung Kang Haji Asep sadayana eta sepuh sim kuring nu jadi kobong da kitu nya matak terangeun mun ayeuna timun jeung teu timun teh nah kunaon atuh cenah make ini ka dieu ageungna mah silaturahmi mudah-mudahan bil barkah Allah Subhanahu wa taala alungsurkeun kakiatan kanggo urang sadayana khususna amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna Rasulullah SAW satacan ngalaksanakeun Isra Mi'raj mantena dieusian kunaon ku pirang-pirang ilmu ku hilim oge hikmah ti Allah Subhanahu wa taala neme weh didinya Rasulullah SAW parantos dibersihan manahna dilebetkeun deui manahna neme Kangjeng Rasulullah SAW ngalaksanakeun perjalanan Isra Mi'raj anu Al-Qur'an nyebatkeun tadi diaoskeun ku Syekhuna Al-Mukarram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa janten Rasul teh Isra teh di masjid ka masjid tah itu contoh kanggo urang sadaya digekakeun Rasul ngajarkeun ka urang sadaya bahwa nu kudu damel bet nu kadah didamel tempat pemberangkatan urang teh pasti di mana urang mulih ti ditu disunatkeun ieu teh mun caket mah ka masjid lain ka bumi pan irek maot magening sok ngahaja digotong diasupkeun heula ka masjid teh cenah periheun baheula atuh keur hirup kedekeun jumahan ieu manusia teh cenah di atuh sakalian maot mah bawa ka masjid kapungkur mah tahun 80 di pagelaran sim kurung nuju alit eta jelema baheula ku sombong teh bahasana
aing teh hayang sudi cenah asup ka masjid dikakeun kitu ditingali KTP-na Islam eta kan meureun ku bodo sudah dekul teh maot maot ngan sakali teh digarotong ka masjid teh asup ka masjid wallahu alam mun ayeuna sigana geus difilmkeun nya dina Indosiar sigana itu dina Indosiar pasti difilmkeun teu lebet ka masjid teu ditarima ka masjid naudzubillah summa naudzubillah tah Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kaistimewaan Masjidil Haram sering kesingkering dicarioskeun bahwa jami ngalaksanakeun netepan di Masjidil Haram mangka sami dina sarokaatna sami sareng 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram tak pilih ditakdirkeun ku Allah ulang sadayana berangkat ke Masjidil Haram laksanakeun ibadah haji atau napi umroh tanapi kuli seperti simkuring kuli ka ditu teh kan kapungkur cita-cita cinta deh kami yang kawin teh meh kawin teh yang ka Mekah heula teh malah aya tipun biak tipun rama cenah baheula aki maneh mah euy ka Mekahna teh cenah miluk kana parahu simkuring eta katurunan mati palih dieu malah pun ujutna kersana Mama Haji Marjuki tadi Pasir Bogor itu termasuk wargi teh nya Mama Haji Marjuki pengen terang nya Ciburang pastinya bejana cenah mama mah pamekahna 2 kali cenah air bejakeun hiber sebutna malah kungsi puasa eta teh yang hiber ka Mekah tapi ke teu laksana tungtungna mah hiberna mah karena ditu we karena pesawat ditakdirkeun ku Allah tiasa ka ditu tah mun teh mah pan urang teh kedah ngagaduhan cita-cita da ceuk ulama geuning nya dina sapahina kitab dina Sulamut Taufik bahwa wajib keur ka jalmi mukallaf oge nikakeun balik urang ngabogaan akal mangka wajib ngajam ngalaksanakeun karena sagalan diparentahkeun ku Allah termasuk ngalaksanakeun ibadah haji tah kadatang ka ditu teh urang teh ulah nya-nyakeun waktu kaleresan simkuring ditakdirkeun ku Allah damel di hotel malum da simkuring goreng-goreng ge butut-butut ke santri ti dieu teh mun kasebut ku batur mah geus dibaca eta teh bab fadilah Masjidil Haram termasuk sagala rupana jadi pas tuhuk ka ditu teh teu pati model teuing simkuring eta ngabandungan jamaah haji punten-punten aya nu ngadon sare we di hotel itu kunaon cing teh beh lain ka masjid ka ditu carape cenah lah da kenai di dieu salat mah sarua muhun sami di rios di dinya we atuh padahal upami urang ningali kana kautamian netepan di Masjidil Haram saur paduka Rasul sarumba ujung ngalaksanakeun 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram ya mun sa magrib di ditu teh sarua jeung 100.000 magrib di dieu di Nurul Falah berarti 100.000 magrib karingalikeun sabaraha puluh taun nya matak aya jamaah haji nu balik di ditu songong rek mawa ka salat pake cenah setok cenah di ditu waduh maka ya salat setok sagaru Rasul ieu kaistimewaan Masjidil Haram seur-seur kisah malah sanes ala kadar urang sadayana saah ijabah di ditu pan urang mah di Indonesia di dia ukur ngagaduhan teh saatul ijabah waktos di ijabahna doa ku Allah di antawisna bainal adzan wal iqamah waktos antawis sela-sela adzan jeung qomat eta teh waktos ijabah atanapi begitu urang dur hujan pan dur hujan teh ibu-ibu malin ngadua ning kalahkan seusuhan ka itu seusuhan cenah barudak angkatan ngadua dar hujan teh eta teh saah ijabah tadi Mekah mah sanes ijabah hungkul tapi ada disebutkan maqam ijabah tempat ijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala di antawisna aya multajam antawis rukun hajar aswad sinareng babul Ka'bah pami telepat mah jarakna kinten-kinten setengah sameter setengah da teu kungsi mau meteran ka ditu na ngan kacek di depan ke kusim kuring yuk sebut multajam dan kira-kira sameter setengah tah di dinya disebutna maqamul ijabah Gunung Sofa, Gunung Marwah, pengkeureun makom Ibrahim urang ngalaksanakeun netepan sunat pandina sapengkeureun makom Ibrahim eta disebutkeun tempat ijabah aya jelema teh nya jelema pungkur di ditu di pagelaran eta aya berenang 5 sasih ka pengker mah dumeh kieu di dieu aya makom pinggireun masjid di pager sadayana makom masjid itu pager di lebetna aya makom aya nu tah ngabongkar bongkar cenah masjid eta makam pagerna engkolkeun ulah ka pager cenah ieu makam tumunang cenah musyrik salat ka makam itu aya nu naroskeun jang cenah di Mekah lain aya makom Ibrahim
punten cinte wa di Mekah mah di Masjidil Haram mah lain makom kuburan lain cinte makom dapan tina koma cinte tempat ngadegna Kangjeng Nabi Ibrahim eta aya batu tilas ngadeg Kangjeng Nabi Ibrahim waktos ngabangun Ka'bah ngan otomatis da baheula mah can aya drone can aya beko can aya tadano jadi batu eta teh tiasa angkat junjung ka ditu ka dieu mun perlu nepikeun batu ka luhur ngajungjung cinte ku sorangan ceuk riwayatna disebut teh tilas pangadegana Kangjeng Nabi Ibrahim ta urang teh sunat pantos tawaf mah alaksanakeun tepan teh di dinya dipengkeureun makom Ibrahim aya cing di Madinah ge eta mah makbaroh Kangjeng Rasulullah SAW ngan kapungkurna mah cing teh teh di lebet masjid teh naon ngan kulantaran ku kiwari mah cing teh kuki lega piraku kuburanku dipinahkeun jadi ayana teh di lebet komplek Masjid Nabawi makomna Kangjeng Rasul dalain ibadah ka makam kan malah urang jarah ka para aulia ka para wali ka para nabi sugan urang menta teh ka Kangjeng Rasul atawa juhunkeun teh ka para wali ka para nabi malah lamun dek dijebutkeun nyeri hate mah siga nyerieun hate teh wali teh ai datang ka wali urang ngadua Allahumma pan ka ditu teh nya sok kitu lamun teh mah urang ai jarah ka indung bapa pas datang ka indung bapa nu dibutuhkeun duit ai menta ka presiden cek indung bapa teh nasia teh ai datang ka aing ai menta ka presiden itu mun logikakeun ta urang teh nyuhungkeun teh ka Allah dongkap jarah ka para aulia Allah ka para nabi ka para wali ka para ulama teh ngan kacek di dinya seueur dikir-dikir seueur awasan-awasan nu matak ngalungsurkeun kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala Kangjeng Nabi Zakaria kapungkur ngadoa ka Allah di hiji tempat nu dilungsuran berkah ka Allah alhamdulillah doana nikakeun diijabah ka Allah Subhanahu wa taala ta urang ge mudah-mudahan sajeroning ayeuna urang mutua sajeroning urang ngudumel dina manah dongkap ka ieu masjid ta'dim wa takrim Allah ngalungsurkeun berkah mudah-mudahan doa nu aya dina manah urang sadayana masing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala amin lain di dieu unggul eta teh kadang-kadang pan sok lieur geuning nya ibu-ibu masih kuring di ditu tuh madrasah kepira madrasah teh mun aya 10 pasagi mah hampir nepi ibu-ibu mah kana tuur itu jamaahna teh bapak-bapak biasa we sisina teh teh mah kayak dagang bala-bala segala ka madrasah nyaritakeun mun usum nyamungan nu dicaritakeun cing teh kunaon eta meni kitu-kitu ting sono cenah jang ustad jeung tatangga teh papanggih saminggu sakali ayeuna papanggih matak ngadon ngobrol ka madrasah teh da sono teh kita kurang kudu sing-seling silaturahmi teh kitu ulah nikakeun datang ka madrasah ngadon ngobrol akibat sono teh matak ngobrol teh nya sedangkan ai tugas urang teh pan mustame teh ngupingkeun panginten nya lain mutakalim lain tukang ngawangko lain mubalik tugas urang teh ngupingkeun malah ngupingkeun ge pan janten ibadah kakeun julus suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itbi alfi raqabah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taya urang sadayana insyaallah di mana tempat bodalapan alhamdulillah teraskeun deui ya salah sabios hikmah kanggo urang sadayana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaksanakeun Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa perjalananna di Masjidil Haram dugikakeun ka Masjidil Aqsa teu dicarioskeun tentang mi'rajna dina Al-Qur'an naon margina margi cacakan nyarioskeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa jalmi aya keneh nu ngawadulkeun kana perjalanan Isra Mi'rajna Rasulullah piraku kami ge cenah ini di Mekah ka ditu teh nikakeun sabulan campleng ini teh Muhammad bejana Isya masih keneh kekeleuyeungan di lemur abejakeun subuh wih alaksanakeun ti Palestina urang puguh deui beureun nya urang mah mun teh cek urang teh tos di Jakarta penting tadi teh ngimpi paling maneh mah meureun nya pan kitu ka Kangjeng Rasul ge kapungkur ngimpi Muhammad mah paling ngan bahasana da Kangjeng Rasul teh sanes anu mapah tapi anu dipapahkeun ku Allah Subhanahu wa taala matak kecapna ge bi abdihi taya adpisan Allah seliran Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikakeun canaon-naon Kangjeng Rasul terus disebatkeun bi abdihi kecap abdi di teh hiji jalmi anu turut ka Allah Subhanahu wa taala
Sabab jalmi teh aya disebutkeun abdina Allah, aya abdi setan. Naudzubillah kang urang mah nya ulah dijadikeun abdina iblis. Dan kadang sok aya diturutan akhlak iblis teh saeutik-eutikeun mah kurang. Mana ujub takabur pan iblis mah takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Insyaallah sifat iblis itu pira dititah ku Allah teu ngawaro, sajabat teu ngawaro teh kadituna nepikakeun nepak dada asa aing pangmulyana, asa aing pangagungna, nikakeun diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanallah. Ilal Masjidil Aqsa, di mana perjalanan Mi'raj Isra'na Rasulullah SAW dugikakeun ka Masjidil Aqsa. Di mana ayana? Di Palestina. Matak perang nepi ka ayeuna teu eureun-eureun. Naon sabab umat Yahudi ngarasa memiliki eta ka Masjidil Aqsa teh da ceuk aranjeunna ieu meunang nyieun nenek moyang uing baheula. Pan Kangjeng Nabi Kangjeng Rasulullah SAW dilahirkeun di kota Mekah disebutkeun Bani Arab, turunan Arab. Upami nu di Palestina mah disebutkeun aya disebutkeun Bani Israel. Kapungkur eta urang Israel teh diistimewakeun ka Allah. Da urang geus sok ngaos dina Al-Qur'an seueur ayat-ayat Allah nyebutkeun ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati jeung sateras. Malah kaistimewaan urang Israel mah kapungkur dugikakeun katuangan teh langsung dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ti langit dituang langsung. Aya nu kitu pan di urang teh aya dinya. Urang mah kudu diasakan heula teu bisa langsung. Ieu kaistimewaan matak teu eureun-eureun diparebutkeun sabab sadayana masih keneh merasa memiliki keturunan Kangjeng Nabi Yakub alaihi salam disebut Bani Israel. Kangjeng Nabi Ibrahim ngagaduhan dua putra, Kangjeng Nabi Ismail sareng Nabi Ishak. Nabi Ismail turunanna jadi urang Arab, Nabi Ishak aya nu jadi Bani Israel. Matak urang Arab jeung urang Israel teh saaki-aki keneh nabi nama aki nama Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam anu ngawangun di Ka'bah waktu sarita pertamana usaha ku Kangjeng Nabiullah Adam alaihissalam diteraskeun usaha ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu minal masjid ilal masjid. Makana hikmah kang urang sadayana ulah ditebihan masjid urang sadayana pinuhan masjid urang sadayana insyaallah Allah bakal ngalungsurkeun kaberkahan upami urang sadaya seueur iktikaf, seueur ngalaksanakeun ibadah di masjid, dugikakeun berjamaah di masjid kanggo pamegat utami dikakeun bisa wa isrina darajah sapalihna. Aya nu nyebatkeun 25 darajah sapalihna upami urang ngalaksanakeun tepan berjamaah. Tah mudah-mudahan hikmah kanggo urang sadayana masing tiasa nyana hikmah tina ladang Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kirang silangkung nahapunten anu kasuhun, mudah-mudahan urang satacan mungkar ngadua Allah Subhanahu wa taala mugia yuswa urang masing dipanjangkeun ku Allah kalayan tiasa ngalaksanakeun ibadah bari berkah sagala rupi milik rezeki ilmu urang sadayana kalayan boh bilih aya warga urang atanapi panyawat menyang kirup dina manah urang dohir sinareng batina mudah-mudahan masing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma ja'al hadha zamana wa tafarruqana min ba'di tafarruq. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi karam istajib ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.